Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika selang-selang manehna malih ka tukang bari ngahehe nyeeng petalakuna Ki Jantra katut Maddasim nuting aruke kakarayapan bari gupuy gapay neangan pamuntangan sieun labuh nu geus pasti bakal ngagulutuk ka handap teu beda we ti bali gomurag. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana pikeun Andi mah lain deui ngarasa untungna papanggih jeung Aki Musani teh lain bae dirina bisa katulungan manehna diubar aber nepi kasehat deui sabihara-sabihari tapi aya leuwihna sanggeus manehna jag-jag deui teu dibikeun buru-buru indit geus kitu we Aki Musani teh jojoh tertek we aya hatenya nu akhirna Andi teh terus digembleng lahir batina dijejelan ilmu panemu jampe pamake katut pangawasa lahiriah anu lain handap-handap tingkatna ku Andi sorangan karasa yen ilmu sarta pangawasan Aki Musani teh jauh aya di saluhureun pamardaka. Ti heula teh nyaeta basa Aki Musani pairing-iring jeung Ki Jantra katut Maddasim tarurun ti pasir. Sanggeus anjog ka handap ka tempat nu Andi ngagoler. Coba pamolah deui rigidig we Andi teh dipanggul ku Ki Jantra dibawa ka lembur. Jelasna mah dibawa ka imahna Aki Musani. Lantaran tetela kaayaan Andi teh matak nyelempangkeun. Ku kituna mah baluas. Katurug-turug kaayaan badana oge teu beda we tinu eumeur. Balas tiba baranting kana dahan kai. Rag-rag sabekna kitu. Badana teh tepi kagareuneuk teu beda we ti tapak neungeulan. Andi teh terus we sina cicing di imahna Aki Musani pikeun diurus diubar aber. Sedeng Ki Jantra jeung Maddasim di sina baralik we ti heula. Ki Jantra teu majar kumaha. Sanajan ari hate mah kacida beratna kudu papisah jeung Andi teh. Nya kapaksa we. Manehna indit ninggalkeun lembur Tambak Baya barang jeung Maddasim katut Ki Odi. Nyaeta muridna Maddasim anu kabeneran harita norojo nyampeurkeun. Sadatangna ka Kadungora Ki Jantra teh terus we disambat ku Maddasim supaya nganjrek di imahna. Lantaran kumanehna oge geus kajudi yen Ki Jantra teh rek balik-balik ka mana. Ka Ciaro jauh ka hujung tangtu moal wanieun paur dibongohan ku si Jaka. Nu katampana ku Ki Jantra mah pangakuna Maddasim teh lain deui ditarimakeunana
ongkoh supaya unggal poe bisa ngalongokan Andi ka Tambak Baya. Ari Andi kanca sajaroning digemleng ku Aki Musani teh hatena mah teu oleh ngarasa kaget lantaran naon-naon nu diajarkeun teh ti antarana make aya nu sarua jeung nu kumanehna geus katarima ti pamardaka. Upamana bae jurus siglap ngampar, ulin madi, kari, katut ilmu semu gunting nu ayeuna mah diterapkeunana teh dina dampal suku nyaeta supaya dikombinasikeun jeung gerakan walang sungsang nu intisarina dina panajong. Tapi sanajan kitu Andi teu pirajeun tatanya lantaran manehna ras inget kana caritana pamardaka cenah ilmu teh lain milikna hiji jelema atawa hiji golongan. Kukituna bisa jadi ieu teh ngan saukur kabeneran ongkoh deui teu pati wani we deuk ngalobakeun tatanya teh lantaran dina ngawarahna oge Aki Musani teh estuning nyarita saperluna pisan atuh dina campur gaulna sapopoe nya kitu keneh langka ngobrol nu teu karuhan. Kukituna munasabah guletna sapopoe teh ukur jeung si Medi nu cenah mah incuna Aki Musani. Sedengkeun ari di imahna teh taya deui jalma sejen nu pikeun Andi mah teu wudu matak ngajadikeun kaget oge lantaran tetela Aki Musani teh taya pisan barayana ukur kadua si Medi nya geus teg we sangkaanana tangtu Aki Musani teh lain bibit buit urang Tambak Baya. Hal ieu teh dikuatkeun deui ku salah saurang tatanggana anu kabeneran ngobrol jeung manehanana cenah datangna Aki Musani ka Tambak Baya teh kira-kira 5 tahun katukang. Kadua Medi anu harita umurna kurang leuwih 7 tahun. Ting ti mana asalna mah luput masing nepi ka kiweri oge taya nu nyahoeun. Cicingna di Tambak Baya beunang disebutkeun mencilkeun maneh tara ngalobakeun cacampuran jeung tatangga tapi teu ngandung harti taya kaakuran. Lantaran ari dina soal tutulung kasasama mah estuning dokoh naker. Upamana bae mun aya nu gering sok gancang halayad bari satekah polah ngubar ngaber. Upama aya nu kapapatenan sok pangheulana indit ka astana bareng jeung nu rek ngali kuburan bari jeung prakna milu ngabantuan. Atuh mun aya nu ngadegkeun imah mani dokoh naker ngabantuanana hidang naker tara kungsi dihiras. Kukituna sanajan bener Aki Musani teh sapopoena tara campur tapi estuning taya carekeun malah dipikara sepisan ku urang Tambak Baya teh diarajenan sarta dipiseunggah ku sarerea bakuna mah mirengeh bubudena nu cicingeun tapi pinuh ku daya wibawa. Andi dina hiji peuting Aki Musani ngajak nyarita ka Andi. Harita teh keur dariuk di tengah imah sedang Medi keur lalangiran di sisi bilik. Cek rasa Aki mah geus cukup hidup ngahiji jeung Aki teh. Ilmu panemu sarta pangabisa. Pangabisa Aki kabeh geus diragrageun ka hidup. Ngan Aki pepeujeuh jalu omat ulah gana-gana ngagunakeun nu matak mateni. Upama teu perlu teuing mah oge isukan mah hidup teh bisa mulang ongkoh karunya deh ku Ki Jantra ka hidup teh sakitu mika nyaahna geuning. Aki Musani nyaritana ancad laer bari panon teu leupas neuteup nu keur anekak sila hareupeunana bari tungkul. Janten enjing mah abdi teh tiasa wangsul Aki. Ani bari nyengkatkeun sirahna prok paneuteub jeung Aki Musani nu memang keur manco. Nya jalu. Tapi nya kitu omat kudu bisa mawa diri. Bakuna mah ulah ujub takabur. Nu bae ayeuna hidup geus nambahan pangabisa.
Lantaran ari ngaran-ngaran ujub takabur teh bisa ngadatangkeun kabinasaan. Seperti nu geus kapanggih dina salah sahiji ajaran Rasulullah anu kieu unggalna. Aya 3 perkara budi parangi nu matak ngabinasakeun manusia. Nyaeta saperkara nukuhan kana kakoretanana. Kadua perkarana nungukuhan kana hawa nafsuna. Katilu perkarana nyaeta nu ujub takabur. Dah kukituna jalu ujub takabur teh dilarang naker ku agama oge. Lantaran bisa jadi ujub takabur teh matak nimbulkeun umaing asa aing. Sagala aing pangjagona, aing pangbisana, aing pangluhurna, tungtungna, aing pangaingna. Jelas, kieu peta teh teu dipirido ku pangeran. Urang mah ani, taya salahna upama urang salilana handap asor kasasama. Handap asor secara wajar jalu, lain kaleulewihi. Nepi kaboga rasa leuwih leutik tibatan cingir. Tapi nya kitu, ulah boga rasa leuwih gede tibatan gunung. Lantaran jalu hal ieu teh geus aya rengkolna dina Al-Qur'an, dina surat Bani Israil ayat ka-37. Nu kurang leuwih pihartieunana teh kieu. Pacuan maraneh lumaku di dunya teh ulah adigung gede hulu. Lantaran maneh teh jangkung ra teh saluhureun gunung. Tah kitu ani. Kaharti jalu. Aki Musani bari teu leupas tina paneteupna. Kahartos aki kumaha upami aya nu ngahina. Ani saterusna ngasongkeun pananya. Yes. Ari aya nu ngahina mah jelas kudu dilawan. Ari kudu cicing mah nyaeta urang teh boga rasa leuwih leutik tibatan cingir atawa leuwih handap tibatan kekesen. Kecing nu kitu mah ngaranna jalma leutik buri. Lain gitu maksud aki mah. Urang mah kudu sugih kawani. Tapi wani dina bebeneran tangtuna oge. Jaeta ngabenerkeun anu bener. Sarta wani nyalahkeun anu salah. Sadajan saha oge jalmana. Ulah pandang bulu atawa harkat darajatna. Wani ngabela hak milik. Ngabela jiwa raga. Sarta wani ngabela kahormatan papada bangsa. Leuwih-leuwih dulur saagama. Oge kudu wani ngabela kasucian agama sarta kagungan pangeran. Lantaran ari hartina wani teh jalu lain saperti nu tunggul dirarud catang dirumpak. Nu kitu mah kalap ngaranna. Nu ditimbulkeun ku leungiteun akal sarta bebeneran. Tapi ieu mah wani dina bener. Tapi oge kudu cieun dina salah. Memang perlu di urang teh boga rasa cieun. Nyaeta supaya urang bisa leuwih taliti, waspada sarta hati-hati. Dah jalma nu kasebut sugih kawani teh artina nyaeta nu bisa ngadalian sarta nahan rasa kasieuna kalawan tentrem. Ari sabalikna wanian nyaeta borangan, kecing, leutik burih. Dah jalma kitu mah nyaeta jalma nu pinuh ku kasieun dina yang hareupan bahaya nepi kawan ninggalkeun tanggung jawabna. Jalma nu teu ngabogaan kapercayaan kana dirina sorangan. Jalma nu teu ngabogaan iman
sarta nu teu ngabogaan cita-cita luhur. Kaharti jalu. Aki Musani dinanerangkeun teh deui-deui ditungtungan ku pananya. Sumun kahartos aki mung abdi teh sejak tumaros deui kumaha kedahna cara-cara mayunan musuh teh. Sang hareupan we kalawan wajar. Tapi omat, lamun manehna geus ampun, teu meunang terus dibinasa. Tapi ani, lamun jalana mumusuhan teh urang nu ngamimitianana. Artina mah urang nu ti heula nyeun salah. Manehna teu perlu dilawan. Anggur mah urangna nu kudu menta dihampura. Kajaba lamun manehna neugtreung keukeuh peuteukeuh pikeun ngayakeun balitungan. Nya eta mah kapaksa we kudu dilawanan. Tapi nya kitu. Lamun manehna nyata-nyata teu kuat, ulah terus dibinasa. Tapi leuwih alus urang kudu menta dihampura. Ku jalan kitu pasti manehna bakal daek ngahampura. Ulah-ulah nu asalna mumusuhan teh bisa robah sifatna jadi mimitran. Kaharti ani. Sumun kahartos aki. Syukur. Dah minangka pamungkasna. Omat aki mihape. Hidup ulah nepi kaninggalkeun nu 5 waktu. Nyaeta salat. Lantaran lamun nyata-nyata ku hidup ditinggalkeun, pasti hidup bakal rugi dunia akhirat. Hidup bakal ngapruk leungit padoman bebeneran. Hidup bakal ngabuta tuli kana batal haram. Hidup bakal kasasar moal bisa ngabedakeun bener jeung salah. Lantaran ari salat teh bisa nyegah tina kagorengan jeung tina naon-naon anu dipikang hewa. Saluyu jeung dawuhan Pangeran dina Quran surat Al-Ankabut. Sabagian tina ayat 45 anu memang kitu maksudna. Sumuhun aki mangga sejadi estukeun pisan. Nyuhunkeun hibar pangduana we. Teu dipenta oge, geus pasti ani. Aki teh cananya bener-bener. Ari padumukan hidup teh di mana? Di Cipancar aki. Ibu Rama ya keneh. Numawi tos teu aya. Nunggul pinang abdi mah aki. Tos teu dulur-dulur acan. Andi nyaritana rada ngageuri. Ari Ki Jandra. Eta mah mung sakadar nu haat we aki. Sarua atuh jeung aki Andi. Aki oge nu ngelis di dieu teh. Aki Musani bari ngaret ka Medi anu geus nyegrek ngarengkol si bilik. Dupi itu Medi Andi bari nuduhkeun ku reretna. Lain incu pribadi. Aki Musani nembalanana launanaker bangun hariwangeun kadengeun ku Medi. Sok padahal Medi mah harita teh keur ngimpi. Manawi teh. Lain Andi. Sarua we manehanana oge jeung hidup. Geus teu indung teu bapa. Sarta teu dulur-dulur acan. Dah ku kituna Andi. Bisi bae aki ninggalkeun ti heula. Omat aki mihape si Medi. Lupi aki na bade angkat ka mana kitu. Andi teu ngartieun. Ari umur teh gaib Andi. Ongkoh da ku syariat mah tu aki teh
Walila deui ngumbara di alam pawayangan teh. Aki Musani bari neuteup ka Andi. Sumuhun sawios Aki perkawis Medi mah teu kedah dianggo ka Melang. Milaur abdi teu gaduh dulur. Andi bari ngararet ka Medi nu tetep keur nyegrek. Mung ieu we Aki waktos ieu mah teu kinten riweuhna. Andi neruskeun nyaritana bari ngararet ka Ki Musani. Riweuh kumaha Andi? Sumuhun riweuh Aki. Aki langkung uninga abdi teh waktos ieu mah seueur pisan lereskeunun. Dumeh nyang hareupan musuh-musuh merenya. Sumuhun Aki margi kahoyong mah ayeuna we abdi teh ngabantun Medi teh. Asa keueung abdi teh Aki. Andi nyaritana semudarida rusras kana nasib diri bet kudu ngarandapan peupeus hate alatan rentas harepan. Bebene pamepes hate dipetik manten ku deungeun. Bari manehna teu bisa ngayakeun hojah naon-naon. Yes. Ulah ayeuna. Yes. Ulah ayeuna mah. Atuh Aki nu keueung di dieu. Ari bener mah Andi ngarasa keueung. Matak naon. Terus pindah be ka dieu ngahiji jeung Aki. Sumuhun kitu sae atuh Aki. Ieu we ku seueur keneh lareskeunun. Teu nanaon soal eta mah. Pruong bae bereskeun. Ngan lamun rek reureuh teu nanaon balik ka dieu. Jama kan di boga musuh mah. Lantaran bongan geus aya tutulisan ti dituna keneh. Seseratan ti dituna keneh kumaha Aki? Andi bangun kaget. Ti baheula mula Andi. Ti zaman dunya masih keneh tacan dieusi ku manusia. Jelasna mah waktu Nabi Adam katut babu Hawa dilungsurkeun ti sawarga ka dunya. Alatan ngalanggar tangkal larangan. Harita tepan kitu. Gusti Allah kedah sabda, yen ti satengahna maraneh pikeun satengahna bakal memusuhan. Lantaran Andi di harita keneh oge setan teh diusir sarta ditetepkeun jadi musuhna manusia. Oge kuno maha kawasa. Setan diwidian pikeun ngagoda ka anak putu Adam. Iwal tinu takwa ka pangeran nu moal keuna ku panggodana. Dah ku kituna. Jadi timbul we ayana kaributan. Boh di daratan, boh di lautan. Alatan manusia papaseaan. Alatan manusia mumusuhan. Ieu teh kena ku pangbujuk iblis nu geus kungsi ngagoda ka Nabi Adam katut babu Hawa. Anu tangtu jalma-jalma nu nimbulkeun rurusuhan sarta nu nyebarkeun bibit pacengkadan teh nyaeta jalma-jalma nu teu narima ka pangeran. Mana gampang naker kagodana ku setan teh. Kitu tah Andi. Aki Musani mere keterangan sakadarna. Sumuhun kahartos upami kitu mah. Syukur ari kaharti mandi. Dah eta teh kudu dipake padoman ku hidup. Saperti ayeuna nu deuk digarap teh. Waringan sakadar ukur deuk ngagugu nafsu mah. Leuwih hade montong dijalankeun. Pisan-pisan bade ngagugu nafsu Aki. Ieu mah kahiji keukeuh ngaraos panasaran. Jalaran maotna pun bapa sareng buntungna pigelang abdi teh nya ku salah sawios jalmi nu kantos riributan sareng abdi waktos kamari ieu teh. Atuh kalihna ti dinya abdi teh seja ngalereskeun hiji jalmi
nu kantos midamel hiji kalakuan anu teu kinten nistana. Nu aya patula patalina sareng kahormatan hiji istri. Nu dina ngarengsekeunana teh si istri teh nyaluuh nyuhunkeun tulung ka abdi. Andi ngasongkeun alesan, itunya. Teu nanaon. Ngan omat hidup kudu ingat kana papatah aki nu tadi ti heula teh. Yen musuh nu menta ampun, omat ulah dibinasa. Unjuk sumangga aki sejadi emutkeun sareng diestukeun pisan. Syukur atuh. Jeung ieu aki teh boga ieu lumayan. Pikeun pibakeuleun hidep. Aki Musani bari jung nangtung. Sarta terus ngojengkang ka pangkengna. Ari norojol deui bari mawa haur koneng. Panjangna kira-kira setengah deupa. Meuni geus ngagencelang. Tandaning umurna geus aya puluhan tahun. Dah, iya Andi. Tampanan. Sanajan bener sifatna teh ngan saukur haur koneng. Tapi ieu teh bisa nandingan pakarang naon bae. Najan sakumaha ampuhna oge pakarang lawan. Insyaallah haur koneng ieu moal nepi ka boboleh. Aki Musani nyarita deui bari mikeun haur konengna. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan aki. Kutos diwejangna ilmu panemu oge. Abdi teh tos teu kinten bingahna. Ayeuna deui dibubuh ku maparin jimat. Alhamdulillah aki. Kumaha abdi teh kanggo pimaleseunana. Ani bakating ku bunga. Manehna nepi ka carinakdak bijeu cimata. Aki mah teu hayang dipulang tarima Andi. Ngan omat we mihape medi ku hidup kudu diaku dulur lahir batin. Insyaallah aki ongkoh pan abdi oge nu ngelis. Andi teu bisa kebat nyaritana. Kasurung ku ngagendokna dina tikoro. Mangrupa picerikeun nu teu bisa ditahan-tahan. Syukur jalu. Incu aki ayeuna nambahan jadi duaan. Aki Musani oge nyaritana bari panonna mah geus beueus. Heg atuh bisi suka berangan. Geura ampih-ampih weh ka ditu. Pokoknya geus ngarasa tunduh. Oge geus teu kuat deui ku emosi picerikeun nu beuki nyurungkuy. Andi teu nanduk, jung bae manehna nangtung ngagoloyoh nyamperkeun medi. Memeh ngagoledag teh, haurna disarandekeun heula siraheun. Teh ujug-ujug reup. Lalembutanana kalah ka Kumalayang ngalanglang lemur Cipancar. Breh kabireungeuh Nyi Euis keur direndengkeun jeung Jang Husen. Breh deui rupa Jang Dana. Katempona mani baketut Haseum taya siruaneun daun. Les eta leungit. Breh rupa Nyi Tatsiah keur carinakdak. Bari ngusap-ngusap beteungna nu kabireungeuh dina implengan mani geus meneyang kawas nu sabroleun. Andi ngarejepkeun panonna. Bareng jeung lesna gambaran Nyi Tatsiah ngaleungit. Rebei we. Cipanonna ngalembereh kabijieulkeun ku ngalingkupna bibir panon. Terus mapai ka handap, mapaina ngaliwatan ka handapeun ceuli nu akhirna ngabaseuhan kana angelna. Kanca dangu sadayana. Karena sabaturna marang pret ti pasir tonggoheun kampung Tambak Baya teh terus we ngulon.
anjlog ka Gunung Kancing, terus bae caricing didinya. Saheulanan mah minangka reureuh, teu wanian terus ka Gajah Ngambung. Ngarasa curiga, bisi terus diobrot ku aki-aki nu sakitu hebatna. Lantaran mun dititenan ucap-ucaparana pasti Andi teh ditulungan ku manehanana. Teu mustahil, lamun bener-bener Andi bisa katulungan jiwana, pasti bakal ngobrot ka Gajah Ngambung bari dibarengan ku aki-aki tea nu memang sakaligus ku manehanana geus dipikagigis. Memang teu salah dulu panana karna teh. Benar pisan Andi sajungna ninggalkeun Tambak Baya teh, terus we langsung ka Gajah Ngambung. Tapi ngan kadua Ki Jantra teu jeung Mad Tasim sumawona jeung Aki Musani. Anjog anu diseja puguh we nu diobrot teh teu kapanggih. Ku kituna terus we ngambah jalan nu kacisaat nu maksudna rek terus ka Panenjoan. Ngarasa geus kacirasonona kanu di lembur. Oge ngarasa kangen deui ka si Ruyuk. Lantaran waktu ti heula ditinggalkeun ka Cipancar teh, si Ruyuk teh ditunda di Panenjoan. Dikurungan malah lantaran bisi minggat. Nyimpang heula ka Cisaat, bisi si Jaka megod di Nyi Enoh, anakna Ardasim. Tapi kabuktian di dinya oge eueuh, atuh terus we arinit deui, langsung ka Panenjoan, teu sumpang-simpang deui. Puguh we, lain deui barungaheunana nu aya di Panenjoan teh, babakuna mah Aki Surdi katut Nini Uti. Atuh si Ruyuk oge nya kitu keneh. Barang ret oge mireungeuh dununganana ngarong heap, manehna teu eureun-eureun ngagalaprak hayang leupas tina kurungan. Sono sia teh Ruyuk. Ani bari mukakeun pantok kurung, kakara ge engab, si Ruyuk geus nyereudeg ti jero sarta tanta parah deui. Cewe kana tak-takna bari disada ngagelik minangkana mah ngabageakeun. Aduh mapeg atuh teh aing teh Ruyuk. Ani bari ngareret. Satu oge nyaho di kasono Ani. Nu matak ulah sok ngampleng ari kakolot teh. Aki Surdi satengah ngawaweleh. Sanes teh emut Aki. Mung kumaha geuning seueurna keur sasekelanana. Hapunten we Aki Nini sanes ngamomorekeun abdi teh. Andi satengah ngalengis kagagas ku kanyahna Aki Surdi katut Nini Uti nu karasana teu beda we ti ka incuna pribadi. Teu nanaon Andi. Ari bener mah loba halangan. Ngan eta we. Watir ku Aki udah geus 2 kali manehna ka dieu teh. Tapi hiadap teh can aya keneh. Atuh terus we balik deui ka Tangulun. Alah. Awatos teuing Aki. Atuh bade dibujeng we ka ditu. Andi ngebrekeun maksudna yen rek ngadatangan ka Tangulun. Nyangke we geus reureuh. Gua ayeuna mah Aki teh sono keneh. Keun lanan ulah waka udar idar. Aki Surdi satengah ngahulag. Sumuhun adalah abdi oge da moal waka ayeuna Aki. Sabios atuh manawi enjing pageto Aki udah sumping ka dieu. Nya sugan we atuh. Da ku Aki oge minang diipat-ipatan kudu minang ka dieu. Sugan we atuh Andi. Ngarah teu kudu buru-buru init deui. Aki Surdi bener-bener bangun nu hoream ditinggalkeun deui. Kanca dangu kawasna bae. Kahayangna Aki Surdi teh bener-bener kabiruyungan ku milikna. Da teh kungsila torojo teh pamardaka ngarong heap. Memangna ari pikeun pamardaka mah lain ngahaja-haja teuing rek manggihan Andi. Pugu geus jadi karepna nu mandiri. Pikeun manggihan nu jadi lanceuk. Nu kaayaanana geus sakitu kolotna. Ngarasa perlu dilayadan lantaran ari umur teh gaib. Ku sareat mah Aki Surdi teh geus teu sakumaha deui lilana aya di alam pawenangan. Ieu pangpangna
nu akhir-akhir ieu pamardaka jadi mineng pulang anting ka panenjoan. Nyampak Andi nyabungahna pamardaka teh estuning katurug katutuh. Dina dekna ngobrol, Andi sama sekali teu daekeun nyabit-nyabit pangalamanana di Tamak Baya. Perkara kung si Patelak jeung si Jaka mah teu matakna naon. Ngan nu diragangan teh eta tina perkara manehna make guguru deui ka Aki Musani. Bisi aya matakna teu ngeunah tumerapna ka pamardaka kanu memang jadi guruna nu munggaran. Malah haur konengna oge teu ditembongkeun. Atuh pecut kulit munding bogana bahrowi anu kabawa ku manehanana. Sanajan ayeuna oge terus dibawa dibeulitkeun dina cangkengna. Kumanehna tetep we dibuni-buni. Nyaeta bisi mata kajadikeun pamardaka tatanya nu kapapanjangan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.